Siga sarmang. Kenaon nguyak itu kocak-kocak. Paji. Hah? Pae teh urung. Ada hurung atuh meureunang kahuruan. Karena teuing. Matak naik motor teh urus. Tadi pakai wae atuh. Naon pajinya? Iya mah masalah deui mau bensin beak. Matak lah aya boga motor kayak kurang deh mun butut kieu atuh. Naon? Hah? Pinjem bae 15.000. Keur naon? Beli bensin. Aing mah bari injem-injem dibere. Tah duit mah tuh tingali. Ieu teh keur ka dinya keur atuh salembar atuh. Hah? Salembar. Heuh sakeala eta wong kudu naon oge langsung dibikeun. Tah motor teh urus. Jadi meh lancar usaha teh, heuh. Heuh, ame paket ka Pak Haji gitu. Tah gitu. Mun bisa mah motor teh ganti ulah motor butut wae. Hayang pambelikeun. Heeh. Ke kuaing pambelikeun. Lamun aya ngimpi, tah ngimpi si Sarmang pamong ke motor. Aya keur meuli bensin karunya meuni. Aing eta lo bakene anterkeun tuh. Yeuh. Eta we nu biru. Eta. So. Naon melotot. Eta eta nu beureum jeung biru aya di dikeun ieu. Ulah bareureum kieu. Eta ge cukup sakitu ge dibere kudu bersyukur keur bensin. Masih dorong.